Cunduk waktu nurahayu ninggang mangsa nusampurna malati ligarna ati campaka mangkak nadada kembang tanjung nugu mulung nada widi kali perhatosan tisadayana acara ngaras sareng siraman nugelis neng ratna juwita sari kujisim kuring sejak di kawitan acara ngaras sareng siraman ieu kasanggakeun ku alpukahna Sangga Rias Restu Singgih Rias Make Up Wedding Rias Make Up artis profesional kerja bareng Anugrah Jaya Wedding Organizer didedel ku sabara pendor kanggo audio disanggakeun ka Anugrah Jaya Audio Sound System Production kanggo video disanggakeun ka Katara Production lajeng oge ieu tenda sareng rias pelaminan disanggakeun ka Anugrah Jaya Wedding Gallery oge Restu Singgih Rias pelaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat apa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'alakum tadhakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunati pamaklam ya'mal bisunati palaisa minni. Wa qala aidon manakahalillah wa angkahalillah faqad istahaq wilayatallah. Shadaqallahul adim wa shadaqallahu rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para sepuh, para kiai, para ajengan, para santri oge para ulama wabil khusus kula wargi Jembar ti pangarsa Ibu Ramakna Neng Ratna Juwita Sari anu kujisim kuring dipihormat. Satu acan medar catur kapihatur kedalisan kapilepas naratas narajang ala sumang urang sami-sami nemberakeun rasa jeung rumasa. Yen saliring dumadi sarengkak saparipolah urang kumambang na pangersana Allah Subhanahu wa taala. Tumali kitu sugrining puji anu bening urang dugikeun ka Gusti nu Masuci. Sadaya puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla teu kalangkung syukur nu nyangkarup dina kolbu urang haturkeun ka Nu Maha Gopur wirahing kalayan berkah sinareng pangersa mantena dina waktos ieu urang parantos dikersakeun tiasa kempariung mungpulung amprok pajonghok hempak merbayaksa dina acara ngaras sareng siraman Neng Ratna Juwita Sari. Ngaras sareng siraman ieu ulah boro dugi kawajib teu sunah-sunah acan namung tatali paranti ki Sunda baheula netek taraje nincak hambalan nyung silari mapai bukti sok aya acara bebersih tadina wanci ieu pisan syariat namah nu geulis sejadi banjur kucai anu parantos kenging doa hakikatna pamudah-mudahan tadi ge tos dudugikeun mugia sing bersih lahir bersih batin micen geuleuh keumeuh kokotor anu aya dina jirim jisim si Neng kalayan digentos ku kasayan hade tata titi duduga prayoga dipikanya kunu janten carogena khususna umumna ku sadaya kulawargina. Geulis anaking Neng Ratna Juwita Sari disagedengeun salira dipayuneun salira oge disapengkereun salira. Ieu sadaya na kulawargi Jembar. Poe ieu jeung poe isu jigana poe anu terakhir hidap lalagasan. Dikungkung kudu jadi mamah. Kalayan diatik dididik kudu jadi bapak tapi isukan mah geras sumerah diri lillahi ta'ala kacaroge hidap cep
ade ijal geramiang bager gerak tuturkeun salaki hidup gerak turut patuh ku maula ka anjeuna najan cerik dageus takdir lolongseran kadar tinu maha kawasa moal tiasa dipondah pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu janten ibu rama ku anjeun diiring ku kacapi suling dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim urang ngadeg heula bager urang ngabujeng kanu janten mamah sakedap heula mayun heula ka ditu geulis bismillahirrahmanirrahim neleng nengkung anak ngapuput anak kalabu dedeh gelis putra mama dedehnya tan wangenang neng teh ka nyaah bapak nyaah teges salamina bangkeut duh anak king poe isuk gerak niang alitan gelis bakeun Ratna Juwitasa gerak tetep anaki saha payudan ancil moal aya salira gumelar ka alam dunia tanpa syariatna indung jeung bapa hidup urang nyorehan ke alam tukang sekedapan mangsa hidup di kakandung kudu jadi mama sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasatna ngakandung hidup lain barang anu enteng gelis tapi barang bangga nu aya dina wanci hari gelis Ratna hidup mah moal emut 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan 5 bulan ngarasa mural jeung sebel numbuk di 8 bulan apal panjangna peuting gelis anaki tu jadi bapa ngamaro jengja ngadoakan kawasa sangkan hidup anu nuju dikandung mugia sing mulus rahayu berkah salamet nepi kawancina salira ditakdirkeun medal ka alam dunya nu jadi mamah guyang getih narohkeun jiwa jeung raga gelis anaki sesa-sesa tanaga bager saha anu ditaroskeun iwalti salira kumaha Ratna salamat kumaha Ratna mulus terhayu sesa-sesa tanaga gelis anaki salira dirawu dipangku dipikanya dipika asih nepi ka kiwari bager dibekelan kuno jadi bapakku kalimah thayyibah adan munggaran kana pangdangu hidup sangkan hidup salamet lahir teu mekaning batin
bagja dina ngambah kahirupan di dunia parat natrat dugi ka akhirat. Gelis anaki mengpeung aya payeuneun salira. Da hidup muacan bisa mulangkeun ci susu indung, hidup muacan bisa mulang tarima kanu jadi mama. Urang nyarios sakadapa mengpeung disaksi ku kadang wargi diluuhan ku para sepuh. Sok gerak kedalkeun naon pamaksadanna salira gelis. Sabahan adik lahir sareng batin adik hapunten tina sagala rupi kalepatan. Atur nuhun mama atos ngarorok ngagedekeun ngatik ngadidik abdi dugi ka saageng ieu. Abdi teh acan biasa mulang tarima mung saukur nyesahkeun bae. Sanaos kitu hapunten abdi. Doakeun abdi mugi aya dina kabagjaan salamina. Gelis neng putra mama doa sareng hampura mama moal kudu dipentak ku bager. Mama ngarogok ngadedekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis juga rumah tangga jigera laki rabi gerah hontal kabagjaan hirup lahir batin ku mamah didoakeun pisan gelis. Alhamdulillah gelis kadang kanyaah nu jadi mamah wening bager doa jeung pangkampurana teu kedah diperintah tah eta pisan. Lajang gelis mengpeung aya payunan salira sok candak sakadapan dampa sampean ibu hidup dilahun ku neng sok dilahun bager cepeng rasakeun geterna rasa kanyaah nu jadi indung kanu jadi anak sak mulihna rasanya nu jadi anak kanu jadi ibu hidup diniatan ku bismillahirrahmanirrahim di ayat cai kembang bakti dicandakan sok diwasuh kana dampal sampean ibu hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah mugi Gusti mikanya mikaulas oge salalamina nang tayungan ngajaga ngariksa ibu rama abdi luyu sareng anjeunna mikanya ka abdi pikawit alit dugi ka saageng kieu. Handapna gelis diusap atos dampa sampean ibu atos masyaallah alhamdulillah. Salajengna sok ieu aya lisah wangi geura usapkeun mudah-mudahan ieu panyeungit sing janten seseungit dina kahirupan rumah tangga hidup pinuh ku kaberkahan pinuh kaginuran rahayu kinanjar kasalamatan cekap bager lungsurkeun deui dampa sampean mamahna lajeng panclengkeun emutan cepeng panangan mamah nyuuh sok dina lahunanana. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah abdi hapunten mamah nu ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami rumaos abdi talobeh seueur ngajaheutkeun mamah ampunan anu kasuhun pidoa anu utami
cekap gelis sok dirangkul mamahna harewoskeun kana pangdang hidup mama. Hatur nuhun perjuangan mamah ku abdi katempi lahir batin. Mamah sing damang, mamah sing sehat, sing panjang yuswa, tiasa ningali abdi jaga rumah tangga aya dina kabagjaan. Neng di Suntar mamah heula sakadapan bager di Suntar hatur nuhun mamah. Lajeng oge taar si neng ku mamah jeung bager mugia ginon rahayu ginanjar kabagjaan. Salajengna geulis ngalih heura ka ama pituin atanapi ka rama pituin sok payunan kayak gampil sami ka apa ieu mah sami wae sok ka apa dipalih dieu ka rama heula bager anu enjing bade ngawaris hideup ngawaris lain ku harta lain ku banda tapi warisan harta ku banda mah kantenan insyaallah engke oge nu geulis insyaallah bakal janten kulawargi anu jembar ku kakayaan oge insyaallah bakal janten jalmi anu salieuk beh tagelis geura suhunkeun geura penta naon kawajiban nu jadi bapa hidup kanu janten putrina ikhlaskeun ridokeun bapa dina dinten enjing si neng di doakeun ku apa dina ngaheuyeuk rumah tangga sareng hiji pameget sareng anu parantos ditangtoskeun ku Allah ade Ijal Mustafa. Bapak dinten enjing abdi bade nikah ka Ijal. Suka abdi ridho abdi kumargi kitu. Abdi nundut ke pangarsa bapa kanggo nikahkeun abdi. Ngawalian abdi mugia bapa ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung. Kalayan doakan abdi mugia jantan kulawarga anu bagja di dunia dugi ka akhirat jaga. Ratna anak king gelis neng Ratna pamunda tidak mangga bapa pada lasku tidak pada akan ku bapa insyaallah diwalian langsung jung bagar berakhir laki rapi mugia aya jodoh ya Allah kalayan bagja di dunia rabuh akhirat. Kadangu anaki gelis Ratna tong salempang tong hariwa isukan naon rupi pamaksa dan hidup ku bapa rek bisa dilaksana sing gede hate isukan rek rumah tangga insyaallah dirojong doaku sadayana sok hormat tilawat gelis urang samikeun sareng ka mamah ulah dibeda-beda bapa hapunten ieu dampa sampean urang ka dicepeng heula sok dilahun tah neng maduka sabaraha lami ku bapa dilalahun diongket-ongket nepi ka gedein alhamdulillah sok geulis jag-jag keneh tiasa keneh aktivitas dampa sampean masya Allah tiasa keneh rumingkan niatan bager sok aya cai kembang bakti geura wasuh sing bersih insyaallah naon rupi kaluputan kalepatan hidup ku diwasuna dampa sampean ingkang rama bakal tiasa bersih lahir temukan ing batin handapna geulis tiasa diusap
Robbal baroya astagfirullah minal khotoya. Bapak tuang putra sakitu solehna urang doakeun oge anjeunna mugia sing aya dina kabagjaan rumah tangga lajeng geulis ieu aya pisah wangi panjeungit sok sami sareng ka mama diseungitan dampal sampeana mugia naon rupi rereged atanapi kalepatan hidap kanu janten rama bersih lir ibarat caang bulan 14 tos lungsurkeun deui bakeur lajeng sami geulis niatan cepeng dampal panangan ramah hidap teras nyuuh dina lahunan dampal pananganna geulis tah kitu. Bapa abdi hapunten. Duh Bapa abdi hapunten lahir jeung batin. Hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Cekap geulis sok dirangkul apana Bapa. Ya abdi ratna putra apa naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran nu jadi apa jeung mama. Doakeun abdi enjing bade ngawitan rumah tangga mugia abdi ginuan rahayu ginanjar kasalamatan apa sing damang sing sehat sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga dina kabagjaan sapalih deui geulis sabelah di daunna jo geulis seratna didoakeun ku Bapa sing pinarengan hirup aya dina kabagjaan nyampurnakeun kahirupan ti poe isukan geura lumampah nangtukeun kahirupan dina rumah tangga cekap anak yang disun taar apa anak disun alhamdulillah samulihna si neng disun taarna ku Bapa masya Allah alhamdulillah lajeng ka dia ka mama sakan tenan sok sungkem dicepeng panangan mama atur nuhun mama mikanya ka rama abdi oge ka abdi doakeun abdi enjing bade rumah tangga mugia abdi sing aya dina kabagjaan sing aya dina janten kulawarga nu sakinah mawadah warahmah sok geulis dirangkul mamahna sami wae nya ahna dedeuna mama sakali deui abdi hapunten doakeun geulis bageur jung sing sacangreud pageuh sagoleh pangke didoakeun nya bageur sapalih deui masya Allah hatur nuhun mama disuntar mama yang hiji deui mama si neng doakeun alhamdulillahirabbil alamin lajeng tetep heula sakedapan geulis tingali ieu tunggal kolot urang geulis nyaahna dedeuna tan wates wangeuna ka hidap bagja nu jadi kolot sadayana nyaraaheun dedeheun pisan ka salira sok cepeng pananganna bismillahirrahmanirrahim Bapa atur nuhun abdi atur nuhun pangorbanan Bapa ku abdi karaos mudah-mudahan sing jadi saksi pagetu jaga nyalametkeun apa doakeun abdi bade rumah tangga mugi abdi sing ginuran rahayu ginanjar kasalamet moal kabales Bapa naon rupi pengorbanan Bapa ku abdi cekap dirangkul geulis apa jo geulis nyaah pisan dedeuh pisan hampura bisi Bapa sok nyareka ngageunggeureukkeun lain hewa lain geuleuh bageur tapi bakating ku hayang jadi jalma anu cager bageur oge rumah tangga isukan mugia sing aya dina kulawarga anu sakinah mawadah warahmah cekap disun bapakna disun taar Bapa bageur nuhun Bapa oge si nengna masya Allah alhamdulillah lajeng mangga sok diiring ku kaca pisuling urang sungkeman ka ieu karaka itu bibi mun sok ka bibi bageur cepang panangan bibi abdi hapunten lahir teu kaning batin doakeun abdi
didoakeun pisan gelis brah urang Sri Hampura sok dirangkul bibi ieu dulur yung bageut sing nanjung umurna nambat darajatna tebih balai al rezeki disun bibi taarasina jo anak gelis sareng ka a mamang mohon mamang abdi hapunten lahir batin doakeun abdi urang sih lubarkeun gelis tina sugrining kalbutan masing lubah mangkal bur ilang musnah tanpa sesa sok bager dirangkul mamang insyaallah alhamdulillah disun taarsi neng mang sakadapa ajo lajeng ka Pak Haji lungsur heula ka dieu sakadapa Pak Haji abdi hapunten lahir batin doakeun abdi ku kasepuhan rumaos abdi bade diajar rumah tangga teh didoakeun pisan jauh bageut bagja kanggo hidup masyaallah alhamdulillah cekap anaki lajeng ka Ibu Haji tepangan ibu hatur nuhun pas ngersakeun dina acara ieu doakeun abdi hapunten abdi tina sugrining kaluputan kalpata didoakeun pisan cekap yang sok dirangkul Ibu Haji disun taarna ku ibu Bu Haji yo lajeng tah bibi saminya bibi hapunten abdi doakeun abdi sami enjing bade rumah tangga brah anaki didoakeun pisan sok dirangkul bibi disun taarna naik deui gelis naik ke iyang tah Bapak Mama hatur nuhun masyaallah alhamdulillah gelis lajeng ka dieu sami dirangkul duanana apa Mama sing darama hatur nuhun cekap yang lajeng kapali dia sok ma abdi hapunten lahir batin bilih nuju alit abdi sok ngarurujit dinten ieu abdi bagja ku emak masih keneh disakseni cekap geulis sok dirangkul mana jung anaki mugia sing panjang punjung panjang yuswa lajeng ngali ka emak aya dua deui emak sami abdi doakeun hapunten lahir teu makaning batin didoakeun pisan geulis jung geura rumah tangga geura misah tir jadi kolot cekap yang dirangkul masyaallah alhamdulillah kasepuhan sadayana nyaaheun pisan biasa disun ku emak taarna si geulis neng Ratna ulah kalalanjoan emak ieu mah Cipanon Kabinga tah lajeng ka kasepuhan emak hiji deui emak abdi hapunten doakeun abdi sing nanjung umurna nambat darajatna tebih balai par rezeki cekap geulis sok dirangkul disun taarna ku emak masyaallah lajeng lungsur geulis Mama abdi hapunten atuh nuhun tos ngabantosan dina acara nikahan abdi sakali didoakeun bade ngawitan rumah tangga cekap
dirangkul mamang turun nuhun mama cekap gelis lajeng bibi abdi hapunten lahir batin doakeun abdi urang sih nubarkeun cekap gelis sok dirangkul hirup akur jeung dulur ulah pagirang-girang tampil cekap ya disun ku bibi kateteh hidup hiji deui gelis sok kateteh teteh sok pagiling gisik dina kahirupan sapopoe bilih aya luput lepat ireng talinga hapunten lahir doakeun abdi bade rumah tangga didoakeun pisan gelis sok dirangkul tah masya Allah pepoje sing alakur jeung dulur tulis sapalih deui ya ku teteh disun berikan doa terbaik untuk sang adik gelis bager tah ieu dulur-dulur hida pepeje ulah pakirang-kirang tampian aa ade Teteh Teteh iya abdi Irmuan Rai teteh hapunten sok kumawantun doakeun abdi mudah-mudahan sing jadi jami anu sukses oge teteh sing janten keluargi anu sakinah mawaddah warahmah kula hirap ka abdi ka mama ka sadayana sok sungkem teteh hapunten abdi sok kumawantu adatna bager gelis jeung dulur sok aya pahiri-hiri eta mah wajar da piring ge pake trok sok jeung baturna nu penting hidup dugi ka iraha ulah silih bendengan ulah silih paseaan sok dirangkul tetehna bager kasep dirangkul teteh moal hilap kasalira teteh ngadoakeun nitip mamah jeung bapak jeung sadaya kulawarga mugia hidup sing jalmi anu soleh didoakeun alhamdulillah teteh disun taarna masya Allah alhamdulillah Teteh ya abi piye hapunten cok kumawanten ka teteh sing janten kulawarga anu bagja doakeun abdi mudah-mudahan sing janten jami anu saleha mugi sukses
Dede hatur nuhun doana teteh dihapunten titip mama sareng bapak. Sok bagir tah teteh sakali di abdi hapunten lahir batin. Cekap yang sok dirangkul teteh. Alhamdulillah. Sapalih deui sabelah deui. Yuk bagir. Neng di suntar si dede jo sakali deui nitip mama sareng bapak. Alhamdulillah. Atau sebagai mangga gerak calik di tengah-tengah apa sarang mamah dipalih dia sepuargi sadaya tah iya disebut ngaras teh insya Allah boga rasa jeung rumasa kakolot anu ngatik ngadidik jeung ngarorok boga tina sugrining kaluputan kalepatan parantos lubar masing lubar mangkelebur ilang musnah tanpa sesa kaluputan kalepatan antawis urang jeung urang insya Allah di alam aras para malaikat cuma biar ngabagiakeun papada insan anu parantos ih lubarkeun tina sugrining kaluputan kalepatan cit putih jatining bersih celek herang jatining padang bral bagir anaking Ratna Juwitasari pangdoa tinu janten indung bapak ti dulur-dulur kabeh tumplek kahida ulah marojengja gera rumah tangga gera beber layar tarik jangkar cu mugia giun rahayu kinanjar kasalamatan neng rada pangkat bapak mamah tingali si neng di arsun umamah ku bapak hiji dua tilu sok desun jung bager sing anjung umurna nambat darajat tepih balaina para kristna alhamdulillah hirobbi alamin atas rengse lajeng panginten acara anu pokok ngabanjur nyiraman ku banyu atanapi ku cai banyu pang banyu hirup cai suci panglokat raga jeung sukma mangga anu bade ngaisna saha si mengkuring mah muanang toskeun si neng teh hoyong sa ayun mah atanapi sa ais mah di ais bade ku saha wae ngaisna namana bade ku mamah teges atanapi ku mamah ieu pokona mah duana ge abdi yakin nya pisan dedeh pisan katuang puter teh mangga di sinjangna parantos aya mangga ngadegcu mangga bade ku saha wae bade ku mamah mangga bade ku ibu mangga sok ku saha das sami wae nyaah nak dedehna sok kanyaah nu jadi indung mah itu ieu ge sami geulis ieu panginten ngalambangkeun baheula neng kantos di ayun ambi dineleng nengkung ditimang-timang tah leres ti dinya sok neng berarti palih dia ya tah gitu sami wae kanya kadeudeung mamah palih dia sagedengeunana mamah tah gitu mohon sok nyepeng ka neng gitu bapak indung tunggu rahayu bapak tangkal darajat nu geulis baheula basa barang gubrag ka alam dunya harita sumanget bapak luar biasa lir ngabebelakna lilina mana cik tadi tehnya lilin atas mohon bapak ieu lilin urang seungeut panginten sepang ku apa tipayun syariat nama cahaya lilin hakikatna ieu cahaya lilin sing janten cacaang dina jalan pincakeun si neng saang padang narawangan di jalan pasampangan anu bakal kasorang jeung carogena henteu aya halangan harungan henteu aya cucuk rungkang nu bakal ngaganggu ngaharu-biru kana kahirupan si neng
Ayeuna Bapak urang ngabujeng kana tempat siraman. Mangga urang iring kana ku kacapi mangga. Ari ayun, ari ayun, gelis ayun ambing. Ari ayun, ari ayun, gelis ayun ambing. Di ayun mah, di ayun ayun ku samping. Teras Bapak kapal dia. Gelis bager tah sepuh hidup dua anak araya geus lekasan jiga nate mamah geus moal ngais-ngais deui hidup nu bakal ngais nu mikanyaah nu mikawelas salamina insyaallah Kang Ade Ija geura pancrengkeun hate niatan isukan hirup rumah tangga bebarengan jeung salaki nepi kawanci ieu baheula ieu samping bisa kanggo nimang-nimang hidup tapi ayeuna mah meureunan nepi ka beulah ieu ka Allah nu maha agung maha welas maha asih sim kuring nitipun anak tebihkeun tina cocobi tetepkeun iman Islam na bagja hirup bari urip. Bismillahirrahmanirrahim. Mama eta sinjang geura depaskeun jo geulis sing nanjung umur nambat darajat. Bapak tanggung jawab urang minangka ramana parantos rengse ieu lilin anu ngabebelah ti kawit si neng gubrag ka alam dunya urang pareuman sok ngahiji ngerangkep sing patri rangkep repok jodoh teguh iman tur sarolehat teh wakal temana takwa ka ilahi walagri rarabi kinulu rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu mangga ditiup Bapak lilina. Alhamdulillah lajeng atos neng calik mama bahekeun ieu cai kana ieu heula kana gentongnya mama ngalap berkah cai nu tos dianggo tadi ngawasuh tah rada luhur. Alhamdulillah insyaallah bade dianggo iba cekap yoge sami mangga sok Bapak dikucurkeun dihijikeun cur insyaallah ngalap berkah masyaallah cekap Bapak lajeng sakumaha dikeun ku kasepuhan Pak Haji rehing rada tiris sami wae lah panginten di pahilan ge nu sae mah panginten mangga dihaneutan caina sok mohon aya opat termos mah panginten wios teuing audio sound system ulah ngopi mohon kayak cai mah seueur teh nuhun sok seueur masyaallah alhamdulillah Pak dicobian heula kade bilih tiis keneh da moal lantis geura mohon sok mohon aya keneh. Alhamdulillah urang piriku salawat pangintennya dina ngibah kana mah salawat Jibril wae kanggo audio
Mangga tah mama ngalap berkah bari di pasihan doa ieu cai panginten mangga sim kuring ngahaturanan ke pamitos haneut pisannya ieu cai aya mah rada tiis kenehnya neng ke haneut nama enjing sareng AA ade Ijal Atosa panginten teu Bapak ge gumujeng. Masya Allah, alhamdulillah neng gelis sim kuring ngaturan ke ibu nak heula atanapi bapak lah wios teh sawios teh aya aturanana. Tamuhun sabulang sakantenan panginten urang kucurkeun kocorkeun. Wios rada agengan wae audio nya mangga sok. Mangga mamah dikinten-kinten nama da ari kana rarai masuk rada benten kan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu pang banyu hirup cai suci pang lokat raga jeung sukma mudah-mudahan rembes tembus karena raga sukma salira alhamdulillah cekap mah mama heula sami sok Bapatina sampean heula menawi sok neng solojorkeun mudah-mudahan tincak lengkah jalan tincakeun salira caang padang narawangan teu aya nu mahalangan disalameteun jo gelis sing bersih hate ulah sombong takabur adigung jeung adigung alhamdulillah atas Bapak apalih lajeng apa teh acan nyiram disiram nu gelis mugia sing ginuran rahayu inanjara kasalamatan urang arang langka Pak ngibakan tuang putra tiba lagi karaos ku abdi ge tah ayeuna panginten aya dokumen cekap Bapak bade ti handap sakali mana kaluhurkeun tah tina sampeana alhamdulillah jom gelis didoakeun ku Bapak mangga tak kitu Bapak Mama Masya Allah alhamdulillah cekap urang dilajeng ku pangarsa Ibu Emak Eti sareng Emak Amin mangga dua anak kapalih dia ngabanjur nama saurang bae saurang nu ngusapan panginten mangga sanu bade ngana banjurna sanu bade ngusapanana atos ieu engke persiapan aya Emak Atih sareng Mang Panji
Mangga Cur Mansur. Masya Allah, alhamdulillah. Atos iya maati sareng saha mangga bilih bade ieu sok. Mangga bade emak nyalira atuh mangga teu sawios sok. Mak wae nyalira mah. Ahang. Mangga emak nyandak cai ke atos ieu. Mang Panji sareng Bi Enci. Oh mohon tah mangga sok sabanjur sewa. Alhamdulillah, oh gitu. Terus di darengo sapertos tadi janten kamera tipalih dieu nya gitu. Alhamdulillah. Cekap. Lajeng Mang Panji, mangga sareng sa Mang Panji. Mun sareng nengna mun sareng bibina mangga sanu bade ngabanjur duanana oge teu sawios. Mangga mang dibanjur lah si cantik si geulis si ngerahayu balung walagri geuting. Mustafa al-Hadi Muhammad ya Nabi. Cekap seueur pisan ku mamang mah cai kanyah kae mana. Lajang dipoto dirarangkul tadi keduaan tak kitu masyaallah alhamdulillah. Lajeng ngahaturan pangarsa Pak Haji Toto kali Ibu Hajah mangga dihaturan Pak Haji sereat nama dibanjur nu geulis ku cai biasa hakikatna mudah-mudahan ieu cai rembes tembus kana raga badag nu geulis micen geuleuh keumeuh kokotor warga anu aya dina jirim di sini. Tah itu doa terbaik kasanggakeun ku pangarsa Pak Haji Bu Haji. Mangga Bu Haji nyandak tah mah. Alhamdulillah. Atos ieu Teh Lili. Atos. Lajeng aya Mang Holid sareng saha Mang? Mangga ahon. Engke teteh mah nya teh. Mangga Mang. Atur nuhun pangarsa Pak Haji. Mangga Mang banjur kucai kanya kaheman kaulas kaasih. Marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal Husaini marhaban. Lajeng bibina Bi Erna mangga tingali kana Masya Allah alhamdulillah cekap. Teras rai-raina teu nyandak HP Dede. Sok. Dede dipayun heula Dek, kopiahna disimpen wae lah, kopiahna disimpen bilih ka banjur. Sok silih simbah ku ka Dede. Sok
teteh ieu banjur heula si Kasep dipalih ditu, si Cantik dipalih dieu. Ieu mah teteh nama calik we di dinya, calik we teteh nama. Ku mamang dipangnyadakeun caina mah. Sok teteh candak cai tah. Ieu mah baheula keur leutik sok silih simbeuh ku kadede. Lamun keur hujan atanapi keur dicai sok silih pasean teh pasimbeuh-simbeuh. Hiji deui kasih Cantik engke kantun duaan panginten ngabanjur teh. Atuh nuhun teteh tah ieu tuang adinya Rai tuang Rai sing calageur bageur sami sareng tetehna. Cekap lajeng ayeuna ngaradeg Dede. Sok ku Dede nyandak bade pinuh bade gentongna dibahekeun mangga ceur teteh wilujeng jatuh krami wilujeng nikah barokallahu laka wa baraka alaika. Cur mancur masya Allah alhamdulillah rabbil alamin. Cekap sayang teras dicaraketan dua anak sok tiluan anak dipoto kamis terus pados dipandu mangga. Alhamdulillah. Disun tetehna ya. So, neng niatan abdas isukan rumah tangga sakali ditong mandang harta banda pangkat kakayaan tapi nu dipandangna ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cekap linggih deui kantun teteh kadieu teh sok teteh sami meureun keur leutik sok silih simbeuh ayeuna banjur ngan teteh nama ulah dibanjur ku Dede sok bade sakumaha ngabanjurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kasilih rangkul jeung dulurnya tahan. Cekap gelis alhamdulillah. Kembang cerikanya kaulas kaasih tingkang neraka neng lamun loba harta banda jeung duit pepejeh aya hak orang lain anu keur dipasikeun neng enak selebrasinya ngadeg mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua aya naon Pak? Oh engke eta mah engke ambe ka payung di dia mah bisa ngeribetkeun engke uburkeun. Ayo nama eta heulanya neng engke acis nama aya 2,5 juta di dinya tenang. Hiji dua pur. Alhamdulillah. Tah neng bagian ngubek nama neng di dinya aya artosan 2,5 juta kak mangka kacandak sadayana ku neng sok. Tos salat.
Alhamdulillah ieu artos nu 2,5 juta mah da piraku dialungkeun di dieu bilih ieu teu acan dianggo ruksak manten tak awurkeunana ka pari ditu. Neng bari mengker gitu tah. Aya mangka kapendak sadayana da bapa mah teu peryogi nu ali teh nu ageun ngungku. Mangga engke bari mengkerannya neng diawurkeun ku neng. Mangka kapendak sadayana pepeujeuh ulah aya sesa bageur 1 juta atos kapendak 2 juta atos tahun. Anu bade nyawer mamahna ti dieu sadayana mangga narae ka dieu tah. Ambeh henteu aya nu nyawer ka dieu. Nah, siapkeun laguna Bapak eta ayun puntangna ulah menganggora nu langsung ieu wae panginten. Mana anu bade mulung sawer? Kumulung duit panyawer sakali dibakal jadi pangabutuh rumah tangga. Sakalian bayar bank emok mah atawa sakalian cicilan motor bakal tiasa ka subadana. Belah dia aya siap ku neng heula nya neng heula ngawitan bari mangkar ka ditu neng bari mangkar ka ditu neng mah nya engke nyandak siap 1 2 3 awurkeun neng di susul mangka ka ditu mangga duit mah duit ayun aye permen euy mangka loba duit mulung duit tuh kudu diayun si Agus mah ayun-ayunan repsane mah masing pareman ayun-ayun ambil lila bari nyaring ayun-ayun puntang lila bari udang si nyai awurkeun audio sound system teh kabagean tuh duit tuh awas ruksak puas rada di alhamdulillah masya Allah alhamdulillah tah aya keneh tah 2000-an tah duit 2000-an alhamdulillah 2000-an atau saya sadayana enjing bakal langkung seueur atos neng foto tos aya bilih bade foto-foto nu teu acan bangten mangga